Aduh, anu kula cenah anting nu bola dega lalaki tahu lalaki bu kiai make ieu ka dieu naon karang-karana anting segala kongkorong segala waduh lalaki tahu we lalaki keur ieu mondok henteu biasa kos kitu geus antepkeun bohongan teu masantren deuleu tuh pondok pesantren mah santri da geus sararieup isuk-isuk santri mah beda jeung batur kumaha bedana batur mah weur ka pabriknya nama rongkol kene santri khawarikul adat emang piwaliun atuh santri geus teh nyaho karamean dunia nya nama teh nyaho nu ka kantor nu ka pabrik nu ka ladang jana wak masih kene kerek udang jam 8 berak serpi amat serpi kamarana nya jelemanya nu ka pabrik geus di pabrik nu ka kantor geus di kantor anu ka ladang geus di ladang babaturan nyana atuh kiai geus nongkrong ka majlis nyana mah hudang teh geus eueuh sasaha cek nyana serpi amat ieu teh jelema ka pondok de kerek deui khawarikul adat santri tenang teu nyahoeun urusan politik nya nama teu nyahoeun urusan ekonomi teu nyahoeun kuari di negara keur ngagodog undang-undang teu nyahoeun nya nama kuari teh keur digodog undang-undang negara teh ye keur neuk mulai ngasukeun kitu asas tunggal tarik ulur antara organisasi-organisasi sebab baheula teh geus diasukeun asas tunggal teh membawa bencana di Indonesia kok kuari di akhir kepemerintahan SBY malah deuk diasukeun deui santri mah geus teu nyahoeun urusan-urusan kos kitu teu nyahoeun sapodo teu urusan kos kitu ieu penting mah aing ngaji salat aya nu paeh nyalakeun shalawat beres santri mah kahirupan geus beda nya mah tuh isuk-isuk di jandela kieu beta di jandela mandi encan santri neleukeun anu liwat cek nyana neuk kamarana jelema eta ku sararibuk teh blon cek nyana teu percaya ka Allah waduh santri geus hebat ya sokoda geus nyahoeun urang lemburna ge bahwa si Asep teh masantren padahal di pondokna mah tilok ngaji datang geus ka ditu 1 tahun 2 tahun mulai geus diustadkeun tad ira balik sia lain diustadkeun tungtung na meundeuk main bola isin bae aing padahal ngaji tilok geus diustad-ustadkeun 3 tahun tad ira balik haju dipermasalahkeun deui diomongkeun di lemburna si eta mah nya masa depanna jakena surem kunaon teu bae sakola teu digawean teu kumaha masa depan si Asep ke daek-daek masantren surem masa depan awewe ge ditanya embung lamun aya SMS ti si Asep embung cak awewe surem masa depan teu daekeun blon jasa teu daekeun padahal masantri mah masa depanna ngaleuwihan SBY ngaleuwihan Habibie ngaleuwihan Pak Harto kumaha memang SBY mah ngan saukur nyaritakeun masa depan teh masa depan digawe jang pitayeun deui bae Habibie produksi anu jang pitayeun santri mah masa depanna bagaimana kalau kita di dalam kubur nanti ulah dikira santri masa depan melejit dalam meninggalkan dunia nanti di mahsyar bagaimana kita nanti eta masa depan anu hakiki ya urusan di dunia mah tadi pimpin ku negara bakal dalahar bae jadahar maneangan sorangan lain kita kulura tapi engke di akhirat tuh si Asep geus mulai kuari masa depanna geus ka akhirat bae merenungnya ngaji tilok non tilok
ye menang 5 tahun genep tahun siap kadelena lembur geus mulai memperhatikan si Asep nu tadina kurang lembur dicemooh pajar masa depanan der baik kuari ngayakeun muludan Asep tita balik kurang yang jadi protokol yuk protokol heseu nu nyodalil mulai tadina mah diomongkeun digunjingkeun teu boga masa depan kuari Asep tita balik Sep balik heula Sep naon muludan protokol ya siap siap atuh jadi protokol atuh mulai nyana jadi protokol. Saudara-saudara, alhamdulillahirabbil alamin, pada malam ini kita mengadakan ta'ziman wa takriman. Wih hebat atuh si Asep atuh di pondok nagenya mah ngabaca bae pan ngaji henteu ngabaca bae eleh beo mah. Kita tunggu Kori dan Mubalik masih di jalan. Ternyata sanggeus sambutan Kori teu datang Sep. Kori jangan batalkan siapa siap. Sep geus bingung aing protokolnya Kori. Tapi teu eleh gelengnya. Lah aing di pondok aja sok ngayeng-ngayeng aing. Langsung nyana, hei bisa-bisanya na. Woi. Cak awewe teh aja bisa ada si Asep jah. Kamari mah ku aing SMS teh ditarima. Ku aing kuari dek dibalesan atuh mulai geus. Mulai geus. Nu boga anak parawan geus ngadegetan bae. Saya pula ka mana? Jati lo ka mana? Geus beres jana jadi Kori. Mubalik ngabatalkeun. Cek Haji Podoli saya tidak bisa matang. Terperangkap macet. Lanjut saja. Bebe Jasep ya iya Haji Podoli itu bisa datang macet didoyong macet total kontainer deku batu aja ku batu Asep bela ceramah siap nyana napas lagi ilok mundur santri alah aing nyaritakeun sagadang pecang ae gila jeung monyet geus bisa aing lah muludan geus nyana de beres amplop 3 protokol Kori eta hartina santri mah begitu berangkat ke pondok bangun luca lece 1 tahun 2 tahun masih dipergunjingkeun begitu geus 5 tahun kadenge rada bisaan maca Qur'anna eueuh imam ditarik jadi imam taraweh komo geus 7 tahun komo 10 tahun mah geus kadenge rada bisa pepeletekan geus mulai diperhatikeun Cep ulan si aya di mah aya tutu mang anu paeh aju paeh sih bebeja ka aing pangmandiankeun Cep tuh nu bisaeun sia mah pan santri siap satira mandian nu paeh nu hirup ge bisa aing paeh bajannya geus paeh bajan teu ngalawan ayo geus pokona main guyur-guyur bae ya tilok mundur santri mah masa depan santri mah tuh kumaha engke di jero kubur masa depan santri mah tuh engke kumaha mahsyar masa depan santri mah tuh kumaha mun nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim ya jang neangan keindahan kenikmatan anu hakiki nu mataknya nama kuari ge geus terisolir hirupna terisolir cenah mah geus teu dianggap jelema aja santri mah tuh kos orang pedalaman Sumatera nya nama tuh eta kos gitu tapi keindahan jadi santri Masya Allah lapar karak masak isikan golot cak babaturan ieu urang pan sangu doang eueunan tenang jeung aing mah ulah sok hese-hese lain kitu warung pan geus nutup peuting pan ieu mah kan santri mah peuting masakna cak babaturan ieu urang lauk asin teu boga bawang teu boga mah nya sangu doang sia mah tenang cak aing tenang oke aing ka dieu sagedeun gorenganan kotok babaturan siap urusan ku sia tah kotok saya tah ulah ngomong
hiji sia bisaan emang geura ieu sia teu meuli ayo baheula goreng beres golotokeun nah nu bogana hudangkeun mang hudang dahar jeung aing ayo sia boga kotok tenang ayo dahar nu bogana bareng ngarokoknya lah hahaha bae seserian menang sampai dua pai kotok aing gamar legit siapa barunya iya teh nu didahar ku sia teh ya goblok sian goblok oh masalah santri guys salaman geus beres ngan dina hatena sia boga kotok cokot deui ku aing cak kahirupan santri mah indah jasa ngeunaheun nikmat jasa hese pokokna hayang jadi santri teh kanikmatanna emun urang geus jadi santri ngarasakeun nikmatna hirup emang kumaha gitu geus ka mana balik geus balik nek nanti sagede urang yang mau balik ngan baju aing kalotor kabeh nu aya bae cak babaturan di baju aing ka mana samping eueuh baju orang dibawa balik hujan menang saminggu datang di ini mah baju aing mah bawa ku aing jeung aing kalotor pake benges tenang asa nu nyana bae teh kahirupan santri masyaallah nikmat jasa nu mantak moal aya pang indah-indahna ketika jadi santri ngeunaheun yusuh masalah masalah hiji bae ngaji salat datang ke waktu sabulan kolot ingetin teu ka aing ye can dikiriman dibodem ku sia kolot galakannya anak blow on Masya Allah tah eta kadeulina luca lece kulantarannya nama dididik agama khusus entak teu kacampuran deuk aya nu sakola ulah aya nu maksa hayang sakola di dieu ulah kurang gitu moal kaharti ku budak sakola mah kahirupan pesantren engke nanya anak kacampuran isme sakola ulah sakola mah sakola bae geus kaditu anti sakola lain anti ieu deuk dijadikeun pelopor musola pelopor lamun aya bangsa nu sakola-sakolaan gitu engke teu bagus nyebut dodna engke na walad doholi ieu mah kena buleut dodna walad takos gitu wadak disalapkan yes kubatur di ortodok kajin diburuk kajin dibuduk emang asli buduk masalah tapi deuleu hasilna di Jakarta geus sabaraha nu datang ka kula sabaraha masjid menta santri kiai jang imam geus hese jasa cenah imam sibuk kabeh mantak aya sabaraha santri di dieu nu di Tanjung Priuk aya nu di Grogol aya lainang kula nyana bae ka ditu usaha juga pake eta geus kitu inget ka dongeng abah jeung kula ka Tangerang ceritana ieu nyaritakeun huntuna ngam gitu dek diganti antaran diukur salat barang salat maghrib barita salat maghrib jelema garendut ya carici di nanya di ditu Tangerang belah ditutu nanya ini nunggu siapa nunggu imam oh iya teu kebal bener imamna cak abah teh jata murid aing imam ternyata teu neuleuh biasa we ngimaman beres barang neuleuh orang imam teh urusan teh di dieu terus ngobrol di hareupeun masjid sia bisa jadi ngimaman di dieu ke kiai ieu teh jelema-jelema garendut ngimam ka kula diangkat jadi imam emang sia kumaha mimitina kula dagang sayur didorong ayo asal maghrib kula maca Quran di asal maghrib maca Quran aya nu ngadengikeun jarapi teh babacaanana rapi tita jadi imam tadi nembung ngaju daek kebelah dina daek nah kula akhirna mah dibere imah dikawinkeun aju kuari jadi imam di dia alhamdulillah santri nu baheulana dianggap teu boga masa depan jadi imam hakim imam ka santri hakim ih kuari di Tanjung Priuk di dina luca lece mata budak
baheula Hasanuddin urang Serang. Wah eta di Tanjung Priuk pohara jasa kapan di dieu nama tukang asal isuk-isuk memeh ngaji wudu kala 2 piring kuarina jadi kokolot di Tanjung Priuk sabaraha santri teh eta kaparake sebab khusus diolahna emangnya nama jangkos kararit kuari ngaji ke kantor-kantor jadi imam sekitar di daerah kota matunya lagi terus ceramah. Masya Allah aja ikhlas santri mati lo yang dibayar ayo letik macam naon Masya Allah inilah jadi unik lamun nyaritakeun kehidupan santri mah unik aneh mentak daek mas santren teh geus untung indungna untung bapakna sebab eukeur memperjuangkeun agama sabilillah teu kacampuran kunaon pokona mah lamun bapakna maot cukup eta nyahna teh ganjaran mas santrenkeun anak bae jang mawanyana ka surga geus cukup. Ulah lalawor emang kumaha ya Allah ya Rabbi nu sok disebut junudullah tentara-tentara Allah aya 2 rupa. Nomor kahiji anu jihad di medan laga perang, nomor kedua anu li'ilai kalimat Allah li'ilai kalimatillah ngaji teh jadi tentara Allah. Urang mah kuari ngaji saminggu sekali santri munggal poe subuh ngaji lohor ngaji asar ngaji nu ngaji mah nu teu jadi diantep bae deui ku kiai di mamana ge daek ngaji los teu ngaji los bodoh iya teu di mamana ge jatilok aya nu dihayu-hayu ngaji tilok di pasantren mamana ge cok di Pandeglang Serang Tangerang Bogor datang ke Sukabumi tilok aya kiai mintaan ngaji budak sia ngaji tilok daek los teu los bodoh sia jang sia ieu sia daek ngaji pinter jang sia teu daek ngaji atuh geus sia betah dirinya datang ke puluhan tahun los mayar henteu naon henteu acenah balik bae los acenah pindah los sama kumaha sia bae tapi hasilna kok beda oh pan didoakeun khusus lempeng ngadoana supaya Gusti nu ngaji nu teu ngaji ge supaya dibere paham ku Gusti tuh nu mantak nyana ajulah leuleus di hatena leuleus sakalina teu leuleus balik tuh jadi beda salap mah